Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa rasula ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru yaju'a wa idza masyarru khairu manu'a ilal musallin ila akhir iqra'u ayata ila khamisu wa salisun. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, puji dan syukur sakumaha biasa urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Danget ayeuna wan cikibari urang masih keneh tiasa kempel di masjid dina raraga ngisi waktos sapantos urang tadi ngaraksanakeun ibadah salat maghrib berjamaah. Urang isi gusa kedik ngawas atanapi ngaderes ayat Al-Qur'an dugi kayak ka waktu sisa. Ada mudah-mudahan rujuk sareng kesaluan Nabi nalika orang cicing di masjid antosan waktu sisa waktu maghrib dugi ka isya, insyaallah ganjarana sami sareng urang ngalaksanakeun salat. Ketami deui urang ngadaras ayat Al-Qur'an anu sakumaha kasaluran Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alifun harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Itu kesan Rasul. Singsa anu maca Al-Qur'an maka keur eta jalma aya kahadean. Sarka anu namina kahadean baris dibales ku 10 kali lipat. Kaulah henteu nyebutkeun alif lam mim teh sahuruf kitu saran Rasul. Tapi alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Janten alif lam mim teh 3 huruf upami dikalikeun 30 dina alif lam mim hungkul. Anggot upami teh mah urang bolak-balik ngawasna. Tah mudah-mudahan ku ngawasna urang ayat-ayat Allah dina saat ayeuna cing mencekil ganjaran kang ulah surayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ihwati rahimakumullah, urang nangetan, urang lenyepan ayat Al-Qur'an dina surat Al-Ma'arij. Dinya disebutkeun karakter manusia. Surah Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sabetemana manusia teh diciptakeun dina kaayaan marudah hate, berkeluh kesah gitu. Idza massahu syarru yaju'a. Nalika tumiba ka etal jama kamadorotan
katugenah jajua sok humanduar. Tah kitu salah sifat manusia teh humanduar. Sok ngaraos teh Pak Bu urang humanduar. Nalika kondisi seperti ayeuna upami urang humanduar, alhamdulillah berarti orang teh masih kena diangkat manusia. Sebab surah Allah gitu kan, khuliqu halu'an diciptakan manusia teh humanduar. Dari anu tara humanduar mah kucing, ngogog, sapi, domba, eta mah tara humanduar. Sok tanaos misalkannya daya dahareun kita ucing tah noyod we. Tara make jeung aral subaha misalkan. Teu mangituangeun. Tara berkulah kusah anu kitu mah. Tah urang mah alhamdulillah mun urang berkeluh kesah berarti urang teh manusia gitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Non sababna atuh betul Allah disebutkan manusia teh berkeluh kesah. Iman Allah nyiptakeun kondisi mangrupikeun ujian kang urang sadayana. Cing kira-kira lamun manusia diuji ku katugenah naon anu jadi ungkapan manehna jeung hareupan eta katugenah. Nah bakal aral subaha atau moal. Tadi nih bagaimana Allah. Lamun teh mah urang berkeluh kesah nyaeta mah mangrupakeun fitrah keur manusia. Teu sawios urang berkeluh kesah da memang kitu fitrahna. Tapi jika seandainya fitrah eta teh teras-terasan sehingga ngajadikeun mangrupakeun surga kuburan atapi ngajadikeun kadoliman tah eta anu teu kengeng. Janten ujian Allah Subhanahu wa taala sok sanaos karos teu raos urang berkeluh kesah wajar. Ngan dina hartos ka dituna ulah rugi ka aral subaha kitu lah. Da kaituna oge disebutkeun wa ida masahu khairu manu'a. Tapi lamun teh mah manusia diuji ku kasenangan, ku karobaan harta, misalnya karobaan rezeki. Namun ada sifat manehna teh manu'a. Namun manu'a teh medit gitu, koret. Di satu sisi mah berkeluh kesah nalika meunang kasusah. Tapi lamun teh meunang kabunga cek bahasa sana mah sok gampil pindah pilumpangan sana. Jadi koret gitu embung tulung ka batur. Tah eta sifat manusia teh. Kan ibadah iman sifat-sifat eta teh ku Allah Subhanahu wa taala bisa dijadikan hiji bahan pikeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Pikeun saha? Saterasna dina surat Ma'arij teh aya jalma anu diiwalkeun. Anu tadi berkeluh kesah teh nalika meunang katunggaraan sok humandar aya surah Allah teh obatna diiwalkeun ieu mah jantan wis jami-jami anu sok karakter nasihat tadi diiwalkeun ieu mah. Saha nyaeta illal musallin. Nyaeta jalma-jalma anu sok ngadegeun salat, anu sok salat gitu ya teman. Salat anu mana? Nyaeta salat anu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat anu nyegah fahsya jeung mungkar. Sareng kitu disebutkeun di alalinahum ala salatihim daimun. Nyaeta jalma-jalma anu sok salat sarta salatna teh daimun. Naon daimun teh?
Da imun teh nyaeta dawam. Dawam teh anger panceg konsisten cek bahasa keren mah rutin gitu. Tah jalma anu kieu mah insyaallah bakal terbebas tina sifat anu tadi teh ya. Anu marudah hate, anu humandeur. Lamun teh mah humandeur ngan saukur ungkapan sebatas laras wajarnya hungkul gitu. Ani anu dawam teh anu kumaha ieu teh mah anu tadi teh anu rutin ngerjakeunana henteu istilahna mah belang beton kira ngerjakeunana. Boh dinu wajibna, boh dinu sunatna. Dinu wajib sok aya anu belang beton. Ieu teh iman. Kadang-kadang masih keneh aya jalma anu ngalaksanakeun sesuatu kitu. Kadang-kadang simkuring suka maroskeun nalika aya hiji jalma anu sibuk kitu nya. Salat asar kesimpulan ditinggalkeun salat. Duga salat duhur maksudnya salat duhur anjeunna salat. Teras duga salat asar ditinggalkeun teh sibuk keneh. Teras ditinggalkeun dipertoskeun duga magrib. Salat asar ternyata henteu dilakonan. Naon alasanna? Wah, keun bae sukan ge aya deui cenah asar mah. Tah ieu teh iman. Aya jalma anu cenah kitu. Jadi dina salat wajib oge anggar kedah aya dawamna, aya rutinna. Margi mengsabekeun hiji tuntutan pikeun urang ngalaksakeun salat. Sabarna salat wajib aya salat sunat. Salat sunatna oge dilaksanakeun kalawan dawam. Dina atos rutin ieu teh iman. Tah jalma anu tenang, anu teu humandeur teh, teu marudah hate, nyaeta jalma-jalma anu dawam dina ngalaksanakeun salatna. Arek salat tahiyatul masjid, syukrul wudu, salat duha, sareng salat-salat sunat anu sanesna. Dikerjakeun kalawan dawam. Tah jalma anu kitu insyaallah bakal tenang dina hatena. Nomor gina jelas kewajiban anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ibadah kamantena dicumponan. Sehingga ngaraos deket caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Allah kan disebutkeun aqimis sholata lidzikri. Pak kerjakeun salat pikeun eling ka kami. Tah ku salat tangtos dua ya emot ka Allah tidinya orang baris ngarasa caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Tah jalma anu kitu baris ngarasa tenang hatena, bakal ngarasa nyaman dina kahirupanana. Naon deui atuh jalma anu baris tenang teh salajengna ieu teh iman aya deui dina surat Al-Ma'arij teh salajengna nyaeta walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Nyaeta jalma-jalma anu dina hartana teh aya hak anu geus ditangtukeun. Maksudna kumaha ieu teh iman? Maksudna dina hakna teh tos diangcokeun bagian kana sanes anu mangrupikeun zakat, infak, sedekah. Tah jalma anu kieu jalis bakal tenang dina kahirupanana, bakal moal humandeur teuing. Namun sababna ngarasa tenang, sabab harta anu diberi ke manehna moal jadi mamala pikeun manehna ke di akhirat. Kemari kauningan ku urang sadayana yen harta anu teu dikalungkeun zakatna di akhirat bakal dikalungkeun mangrupikeun sidi neraka pikeun eta jalma. Tah jalma anu ngabogaan harta saengga harta diancokeun, zakatna dikaluarkeun, infakna dikaluarkeun, sedekahna dikaluarkeun, pasti ngarasa tenang sabab bakal ngarasa terhindar tina mamala anu tadi teh. Ieu teh iman zakat nyaeta hiji kewajiban anu dikeluarkeun eta mah tos ditangtoskeun persentasina atapi katangtuanana. Aya anu 10%, 2,5%, 5%.
Serengkeun anu ditentangtukeun mah nyaeta infak sareng sedekah, tah eta infak sareng sedekah mah teu ditangtukeun. Tah ieu iman di urang mah sok seueur atanapi aya pedagang-pedagang, seueur pedagang-pedagang. Tapi kadang-kadang hal ieu teh henteu diperhatoskeun. Sok sanos dina Al-Qur'an disebutkeun aqimis sholata wa atuz zakata, kaluarkeun zakat atanapi dirikeun salat jeung kaluarkeun zakat. Tapi kadang-kadang sok teu diperhatoskeun. Menatakeun naon ngan saukur infakna atanapi sodaqna hungkul sadik-sadik, sedangkeun kadang-kadang zakatna anu berikeun katentuan tina zakat tijaroh sok teu dikaluarkeun. Atuh lamun teh mah urang teu ngalaksanakeun aturan Allah subhanahu kitu erek tenang kumaha, erek teu istilahna mah ngaharipan hirup teh aya dina katenangan upami teh mah eta teu dilaksanakeun. Margi Allah subhanahu ngajadikeun jalma anu kitu anu ngaluarkeun zakatna, anu ngaluarkeun infak sedekahna baris meunang ketenangan. Sareng salajengna ieu mah naon deui jalma anu baris diiwalskeun tina anu kaayaan swasta dieu teh nyaeta alladzina yusaddiquna biyaumiddin. Jalma-jalma anu ngabenerkeun kana poe akhir. Maksudna kumaha? Anu yakin ayana poe akhir ieu mah. Tangtusna bae urang ngarasa yakin ayana poe akhir. Iraha poe akhir teh teu ditangtoskeun, hatosna teu dipasihan rang ira-irahana. Ieu iman lamun teh mah urang mahartoskeun hari akhir teh aya dua. Aya nu kaalaman ku manusia, aya nu teu acan. Aya nu kaalaman lamun ku urang ditingali nyaeta jama anu ngantunkeun. Saha wargi urang kamari anu ngantunkeun terakhir aya teu kitu kinten. Aya teu jalmi urang anu kamari ngantunkeun. Upami teu lepat mah Mang Uasnya kamari teh. Tapi beme ku urang diemutan mah hari akhirna ieu raha, hari terakhir hirupna teh kamari. Waktu anjeunna ngantunkeun eta hari terakhirna. Sarta anu terakhir anu kadua mah nyaeta hari kiamat teh ya. Anu tos di alaman ku anjeunna mah hari akhirna teh nyaeta hari kamari. Kadieuna tos teu aya deui gitu. Tah jama anu ngabenerkeun kana hari akhir pasti bakal ngarasa tenang. Sabab naon? Bakal siap-siap pikeun menghadapina. Boh hari akhir kematian anjeunna nyalira, boh engke. Terutama hari akhir kematian anjeunna nyalira. Dipersiapkeun. Maka saur Rasul jama anu pinter teh salaresna anu kitu, anu mempersiapkeun setelah kematian. Jalur Rasul al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ari jama anu pinter teh, jalma anu cerdas teh, nyaeta jama anu nyangker ngarakeun hawa nafsuna sareng migawe amal-amal pikeun engke sabada maut. Dari nikmat iman rahimakumullah, lamun urang geus boga kayakinan yen jelas hari akhir terjadi, yen urang mempersiapkeun pikeun sabada kematian, insyaallah urang bakal moal istilahna mah marudah hati teuing, gelisah teuing, khawatir teuing. Saur istilahna mah bade iraha bae dipunut kuno harayu dicana kuno kawasa teu langkung. Sabab urang geus siap. Nah, maka surah Allah Subhanahu wa taala ieu jama bakal diiwalkeun tina rasa marudah hatena atawa rasa hariwangna, khawatirna ning hareupan kahirupan. Naon deui atuh iman salajengna jalma anu baris hilang rasa marudah hatena teh atanapi rasa kahariwangna teh nyaeta jalma-jalma anu min adabi rabbihim muspikun. Jama-jama anu ngarasa sieun kana siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab naon? Yakin siksaan Allah Subhanahu wa taala baris aya.
Namun anu yakin diri keyakinan sahabat dibewarakeun. Dibewarakeun di mana? Dibewarakeun dina Al-Qur'an. Ayeuna ada bun syadid, ada bun alim, ada bun muhin. Allah Subhanahu wa taala di martoskeun ka manusia. Yen adab eda teh aya. Kantun panginten urang yakin teu kana Al-Qur'an. Ada kadang-kadang ieu iman jalma masih kena anu teu acan yakin kana Al-Qur'an. Kamu upami urang martoskeun agama sabelah. Agama sabelah mah justru kana Al-Qur'an teh monis yang eta teh buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta mah buatan Muhammad sallallahu Al-Qur'an mah. Soalna naon? Ayeuna zaman ayeuna geus henteu sesuai deui jeung zaman ayeuna. Buatan manusia cenah eta mah kitu. Padahal ieu teh man lamun urang ngalenyepan terus orang mendalami ayat-ayat Al-Qur'an, orang yakin 100% Al-Qur'an teh diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji bukteuna Rasul mah nyaeta jalmi anu ummi teu tiasa maca. Boh ilmu pengetahuan luhur atau lebih luhur teu dugi kadinya Rasulullah mah. Sakola ge henteu. Tapi naha Rasulullah bat bisa ngungkapkeun kejadian-kejadian alam, ilmu-ilmu alam anu ayeuna terbukti ku para ahli, kejadian-kejadian anu diramalkeun ku Rasulullah sababaraha abad anu kapangkar, 14 abad anu kapangkar. Ta ieu hiji bukti yen Al-Qur'an teh sanes buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Qur'an teh leres-leres kalam Allah Subhanahu wa taala. Eta bagini urang kedah yakin. Yang jelas ayana hari saban, pembalasan, ayana adab, ayana siksa. Kedah keles-keles yakini. Sehingga kitu naon urang berusaha sangan urang terhindar tina adab Allah Subhanahu wa taala. Ujaran naon ngajalankeun tugas urang salaku manusia. Tah jalma-jalma anu yakin yen ayeuna adab Allah Subhanahu wa taala sarta ngarasa henteu aman ku ayeuna adab-adab Allah Subhanahu wa taala, eta jalma ku Allah Subhanahu wa taala dibaris dipasihan rasa anu tenang, henteu marudah hate. Dina hartos bade kumaha bae oge teu langkung Allah Subhanahu wa taala. Ngan anjeunna yakin yen kahirupan di akhirat teh ditangtukeun ku urang, ditangtukeun ku istilahna mah ku eta jalma. Lamun teh mah di akhirat hoyong senang, ayeuna waktuna, ayeuna migawe amalna. Lamun teh mah di akhirat bak dicilaka, ayeuna waktuna, migaweuna ayeuna amal-amalna. Janten kahirupan di akhirat teh kumaha ayeuna. Sakali deui berarti man janten jalma anu benerkeun kayana poe akhir, jalma anu benerkeun ayana azab, ayana siksa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah eta jalma baris dipaparinan ketenangan ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon? Ngalaksanakeun taat kana parentah Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna naon ieu iman jalma anu diiwalkeun tina perasaan marudah hade tadi teh nyaeta waladzina hum li furuzihim hafizun. Nyaeta jalma-jalma anu ngaraksa ngariksa kana parzina. Illa ala ajwazihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah jalma anu ngariksa ngaraksa kana parzina insyaallah balik ngarasa tenang. Coba binaon iman di dunia wae bakal terhindar tina naon tina hal-hal anu terpiharap. Maki kanggo jalma-jalma anu henteu ngaraksa parjina iman bakal aya kekhawatiran. Ayana penyakit-penyakit kelamin anu dicanak ku pasangan anu berganti-ganti.
tah ku jamaah anu ngarasa ngarisa kana padina mah mau terjadi seperti itu mage naon anger tempat anjeuna atana nyalurkeun hasratna ka jalmi anu halal pikeun anjeunna sarta anger teu ganti-ganti janti mau amal kajentenan penyakit kelamin tumi bakamanehna sehingga hidupna tenang. Nah janten jama-jama anu ngaraksa ngarisa kana padina insyaallah ku Allah Subhanahu wa taala baris dipasihan ketenangan dina dirina. Sok tanoos iman buti hawa nafsu mah ketinggalina asa resep meurana lamun ngalaksanakeun seperti itu. Tapi ku jama-jama anu iman bakal disangkar ku ayana agama sehingga nyalurkeun sahabat teh ka jalmi anu halal pikeun anjeunna. Salajengna ieu iman jama-jama anu baris dibarian ketenangan nyaeta jama-jama anu walladzina li amanatihim wa ahdihim raun. Jama-jama anu ngaraksa anu ngariksa kana amanat jeung jangjina. Namun sarjina jama anu ngarawat jangjina atau ngarawat amanat baris kedut ketenangan. Sabab mulai tuntutan. Lamun teh mah ieu teman amanat didugikeun jelas moal aya tuntutan tinu sanes tinu masikeun ka amanat teh pasti ngarasa tenang. Boh misalkan didukeun sagemblengna atanapi misalkan didukeun sapalih lamun di jalmi ngadukeun amanat misalkan dipasihkan amanat 100.000 pasihkeun ka ahlina dipasihkeun dengan 50 moal aya ketenangan. Tapi kerja mah anu ngarawat amanatna lamun teh dipasihkeun amanat dipasihkeun sagemblengna insyaallah baris ngarasa aman. Tah di dinya bae kurang tos kagambar secara loga maka jama-jama anu ngarawat amanat sareng janjina pasti bakal ngarasa aman. Moal mandeur ngawrudah hate. Sareng salajengna ieu iman jangan anu diibalkeun tina perasaan tadi teh sarta jamban ketenangan teh nyaeta waladina bisahadatihim qaimun. Jalma-jalma anu kana panakseun manehna teh ajeg insyaallah atanapi istiqomah anger kitu. Kalau mun teh mah manehna dijadi kaleresan dijadikeun saksi bakal ngungkapkeun satara basa naon anu baris kajadian. Sehingga mau jadi tuntutan ka manehna lamun teh mah hiji saat panggih jeung jalma anu dibelana pasti bakal rawasieun jalma anu dibelana. Sabalikna pemerintah mah jalma anu jadi saksi serta codeka kana saksina pasti mau ngarasa aman. Nalika panggih jeung jalma anu dicodekaan dihianatan ku manehna pasti bakal kegebegan. Tah jalma anu kieu saur Allah Subhanahu wa taala teh baris padinan keamanan ketenangan dina dirina. Sareng anu terakhir iman jalma anu diiwalkeun tina kayaan marudah teh atanapi humandar teh anu mawa kana kadoliman di antarana nyata alladzina ala salatihim yuhafidun. Nyaeta jalma anu ngarawat kana salatna. Anu kahiji tadi mah daimun dawam dina ngalakonan salatna tah ieu mah yuhafidun. Ai hafidun naon? Ai hafidun mah ngarasa ngariksa boh kualitasna boh kuantitasna tina salat gitu. Ari kualitasna naon? Ari kualitasna mah diperhatoskeun rukun sareng syaratna sah salat teh. Sah salat teh tiasa sah lamun syarat anu sanesna ditedunan. Salat tiasa sah lamun wudu dilaksanakeun sabab naon wuduna mangrupikeun syarat gitu syarat tina salat. Upami teh mah wudu leres insyaallah salat akan ditampi. Tapi upami wuduna henteu leres Allahu a'lam bishawab mungkin salatna malah ditampi.
Margi dina wudhu oge aya kaifiat-kaifiatna. Anu paling mencolok ieu teh mah dina kaifiat wudhu anu berbeda di antawisna nyaeta ngusap mastaka. Tah kadang-kadang ieu teh dina ngusap mastaka kaifiat Rasulullah mah mung saukur sakali ngusap mastaka. Tapi kabuktosan kadang-kadang sok aya nu ngusap 3 kali. Tah eta lepat. Justru keudana mah sakali. Aya keneh anu nepakan tarang lah geuningan tring ting ting kitu ngasukur kitu. Tah ieu teh mah ku jalan urang tuluy kieu urang tawassaw bil haq. Urang lereskeun kaifiat wudhu urang, sangkan salat urang teu ditampi. Anu kahiji eta, anu kadua panginten ngarawat salat teh dina prak-prakan salatna teh. Prak-prakan salat kumaha ieu teh man. Anu kahiji kahusuanana jelas kedah dirawat diperatoskeun. Anu kadua prak-prakanana ieu teh mah. Tah dina pelbah prak-prakan ieu teh mah kadang-kadang sok khawatir ningali jalmi-jalmi anu salat gitu. Ari negara secara langsung mah teu wantun. Mun upami ninggal sok katawis lepatna teh. Sareng duka kumaha keun teu biasa keun teu janten sesah gitu ngarobihna teh. Sepertos dina kiam. Ieu teh man sampean. Upami kiam teh Rasul nyontokeun kieu sampean dampak sampean. Hartosna duanana lurus ka kiblat. Sok paratoskeun ku imam sampean. Kumaha upami dung imam sumukuring di tengah teh karieu hampir sadayana karieu upami kieu ka mana arahna ieu ka ditu ieu ka ditu. Sareng Rasul mah ngarahkeun ka kiblat kitu. Kumaha atuh eta teh. Nah sesah dirawatna. Padahal mah tinggal kitu keun mah meureun teu sesah hese nya. Henteu sesah kitu. Tapi anu susah teh ngarobeh kebiasaan anu henteu biasa tak eta anu susahna. Tah ti ayeuna ieu teh man hayu urang cobi lereskeun deui. Mimiti kiam sampean ulang lereskeun. Anu kadina takbir oge ieu teh man naon contoh Rasul hadba man kibaih hadba udunai hadba man kibaih kumaha hadba man kibaih teh leresan tak-tak bami hadba udunai leresan cepil si beuring kantos naros ka Ustaz Jalal lah sarita anjeunna neraskeun hadba man kibaih hadba udunai Ustaz samusum geuring teh ari hadba man kibaih teh naha ujungna atanapi handapna atanapi tengah-tengah saur anjeunna hadba man kibaih teh tengah-tengah janten setengah-tengah ieu anu lembengan kana pundak teh sanes tungtung ieu anu kieu mah upami tungtung ieu janten handap teuing upami jadi luh teuing saur Rasul anjeunna mah ieu Allahu a'lam bisawab kitu nya eta mung sok dicanak kacindekan kusinring oh entos we di eta anu diango teh janten tengah-tengah dampal panangan lempengan tak-tak sareng deui teh iman luruskeun ka kiblat ulah deui ka nyerong kadang-kadang aya nu kieu rupi-rupi eta margina teh iman urang gunakeun teknologi mungkin sadayana gaduh HP anu aya fotoan coba ieu teh iman nalika urang salat piwarang bojo atarpi saroge atarpi urang kali cing pangmotokeun ieu Bapak rek salat takbir Bapak geus bener can di dieu ruku Bapak geus bener can rata foto pangmotokeun cing ningali hasilna lamun teh marina foto teh urang teh handap teuing dina foto teh urang luhur teuing mastaka urang calengeu teuing robah foto deui cepret deui kaleres tak kitu ieu teh iman. Jadi berusaha maksimal orang dina ngalaksanakeun kaifiat seperti Rasulullah teh di antawisna seperti kitu. Nalika sujud dampal sampean keudahna kumaha. Kadang-kadang mah sok taratih. Sedengkeun Rasul mah nyantuan teh
Siramona teh ngarah ka kiblat, janten nikel kitu tah. Tah ieu mah kaibat ka surga kitu. Kadang-kadang sok diteruskeun, padahal mah awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Amal anu paling awal dihisab dina poe kiamat sholatuhu, salatna. Wa in kanat kubila tuqabilu anhu sairu amali. Lamun tema salatna diterima dina hartos lulus, amal anu sejenna oge bakal dipariksa, bakal ditampi. Wa in rudat, lamun teh mah ditolak, ruda anhu sairu amali. Bakal ditolak amal anu sejenna oge. Tah ieu mah urang teh kedah khawatir deui ka dinya dina masalah kaibat salat. Eta margina sim goreng mah upami negor langsung mah teu wantun, eta margina ayeuna mah alhamdulillah kesempatan sim goreng unek-unek, tah mudah-mudahan waktu iman sadayana tiasa meratuan kaifiat anu tadi teh PR kang orang sok gunakan teknologi foto gerakan sholat orang teh duit kaleres sebab naon solu kamaro aitumani usoli sholat seperti kaula ngalaksanakeun sholat gitu sama Rasulullah teh. Tapi ulah duit kaki berarti man da orang mah teu ningali sholat Rasul keun bae henteu bisa sarua oge ulah gitu. Pami urang teh ningali sholat Rasul kang naon atuh sholat, da urang teh ningali Rasul sholat. Kang naon urang ngalakeun sholat. Nah eta margina justru ku aya keterangan urang sholat sesuai kaifiat Rasul melalui keterangan-keterangan anu nunjukkeun kana eta gerakan salat. Ibu teman lebihna sakitu anu teh kadukeun dina saat mudah-mudahan sakedik aya guna sareng manfaat sasieun sabanjeureun aya manfaatna. Hapunten ngan nusuhun baboleh dina kusim kuring aya bahasa anu teu pernah teu sapakuros sareng manah ieu teman sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.